Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para Giri Harja Tilu Putra. Tepangkeun simkuring pun Ajis Jauramdan, manajer Giri Harja Tilu Putra nu dipimpin ku Ki Dalang Yoga Suara Sunandar Senaria. Sejarah simkuring lebet ka Giri Harja, sadares nama simkuring teh hoyong diajar maguron ngadalang. Ku pun bapak diajak ka Giri Harja mung tetepang sareng almarhum kapungkur teh nyaeta ku pun bapak teh dikenalkeun sareng Ayah Widi Rosida nu ayeuna janten alok kasohor. Ta sababaraha kali pertemuan sareng Ayah Widi simkuring dikenalkeun ku Ayah Widi teh ka Ayah Ari Dukun juru gambang Giri Harja Tilu. Teu lami di dinya simkuring dah harita nuju ka Giri Harja teh nu waktos simkuring masih kena SMP. Nah, lebat simkuring teh lulus di SMP teh ka SMK Negeri Kesenian, SMKI Bandung. Hendak seni Sekar Karawitan. Hampir aya 3 tahunan simkuring teh ka Giri Harja pisan dina waktu banget eta ge. Mung harita kararesan simkuring teh nonton almarhum caket rorompok di Cijengkol di Lembang. Nah, tepang sareng Ibu Masuning sinden Giri Harja Tilu ku Ibu Masuning diajak ngiring malihan mah janten asisten. Anjeunna simkuring teh waktu sabah unggal manggung simkuring ngiring sareng Ibu Masuning. Nah, aya hiji carita simkuring teh da satacana emang simkuring tacan wanoh sareng almarhum. Di acara di Purwakarta emot keneh daerah Preret eta harita teh hujan. Jadi pagelaran teh teu ngawitan tabu 10 rada telat. Simkuring calik dicaket Kang Danis anu sok ngarebab Giri Harja Tilu. Disalukan ku almarhum teh di sauran. Da panginten tos sababaraha puluh panggung simkuring aya we di panggung main almarhum tacan terang abdi saha meureun orang mana disangkeun nama meureun lamun ku ayeuna mah PWG meureun gitu. Nah, ari cek abah teh ileung teh saha euy, urang teh saha euy gitu. Aduh Pak, teh punten bari teu wantun ninggalai almarhum teh jadi kasima abdi saking ku ngefans baginten ka almarhum. Jadi kita balelo we tanya ku almarhum teh gitu. Citepah abdi teh hoyong diajar ngadalang. Lain di mana nya abi nembe lulus di SMKI. Atuh alus yang gitu. Heuy alus dek diajar ngadalang mah jeung si Oga we. Ka si Oga. Aduh cete. Nah hate gitu harita. Da puguhan simkuring hayang diulang teh hoyong diajar teh ku almarhum gitu. Seperti alimku Anom Yoga cuman nuju ngepena ka almarhum. Muhun atuh Pak cete. Nah karasan harita da simkuring tos kenal sareng Anom Oga. Ceuk saur almarhum teh ulin ke Giri Harja. Muhun atuh Pak rada lami simkuring amengan ke Giri Harja. Nya diangkeun pisan ku almarhum teh alhamdulillah. Teu asa kumaha gitu kabagyaan simkuring waktu sarita amengan ka bumina almarhum diangkeun ku almarhum. Nah, terus gitu ngobrol lami jeung almarhum malihan simkuring dipiara ngenong di bumi almarhum teh nya sakamar pisan sareng Anom Oga. Saking naon sieun geumpeur ada nepi ku bae simkuring teu bisa pisan monok. Guling gasahan sa wengi eta teh. Pas adan awal simkuring kaluar di kamar Anom Oga susulumputan. Wih teu wawatos heula ka almarhum. Eta nepi ka Anom Oga da ku isin ku paruguh. Teu lami kemudian simkuring amengan deui ka Giri Harja ditaros ku almarhum teh. Ilaing tong jauh jeung si Oga gitu.
ieu laing bakal cicing di Gili Harja saurang almarhum sakitu. Eta sejarah sim kuring lebet ke Gili Harja mah painten singkat nama sakitu painten itu. Nah, sim kuring diangkatna janten manajer anom oga. Sebenarnya mah ari sim kuring mah ke Gili Harja pan hoyong diajar ngadalang teh ya. Teu aya niat hoyong jadi nayaga. Atau napis pertos peralatan, supir jeung sajabina. Komodi dipangkat samurai sim kuring ayeuna dipercanten sebagai manajer anom yoga suara anu kedang ngelola Gili Harja Tilu Putra. Anu dipimpin ku mantena itu. Teu asa teu ngimpi we sim kuring mah dan niat oge hoyong diajar ngadalang. Cuman kejadian eta harita waktos tina dintenana hapunten gitunya tina waktos dintenana almarhum abah ngantunkeun sim kuring nampi telepon da nuju di jelekong acan sim kuring oge rerencangan di Sukabumi di Gegara Bitung nyungkeun dipangmilariankeun dalang di Gili Harja anu budgetna sakian. Nah, tapi nyungkeun keputusanna harita keneh sim kuring rada bingung gitu nu kena caket mung sareng anom oga. Sim kuring teu terang pangaos anom oga sabaraha sareng jadwal tanggal nu ditetapkeun ku rerencangan isi eta tapi henteu bade naroskeun kumaha da posisina nuju berduka keneh harita. Mung sim kuring ku rerencangan teras we di teleponan. Nya ngawanikeun maneh anom oga waktu aya di saung nu aya balong tuyul ngararempal sim kuring teh bro kari ka Gegara Bitung Sukabumi sabaraha tuh bro saur anom oga ieu babaturan boga budgetna sakian kumaha dek ditarik teh jang tangga anu bari sim kuring oge asa-asa nanya teh da posisi berduka bilih kirang sopan atau napi kumaha tadi mah we bro gitu nya atuh ku sim kuring ditelepon karena rencangan teh bisa tanggal sakitu tapi budgetna sakitu oge teu bisa turun deui jadi deal acara ka Gegara Bitung acara samana. Nah teu lami didinya aya di nomor canten telepon sim kuring rencangan keneh anjeunna aya acara budgetna sekian gitu. Sim kuring kan terang pangaos sanaos tos masian acara terang pangaos anom sabaraha gitu ditampi makin dia sim aya nu percanten wae ka sim kuring teh nu hoyong pangnabeuhkeun ku anom yoga harita teh nu pangmilariankeun dalang sawae tapi budgetna saanu harita teh ku harita ya alhamdulillah meureun ninggal kenalan sim kuring terus harita teh emang pangaos anu dipasikeun ku sim kuring ka anom oga teh bari sanes sim kuring nu muka harga ka anu naroskeun ka sim kuring saurna teh di atas harga anom oga gitu dugi naroskeun nah bro ari kumaneh mah acara teh asa mahal wae urang gitu nah emang kumaha henteu urang mah da lamun narima tamu kosorangan sok teu bisa muka harga bingung kumaha atuh maneh dek teh bro mun gawe jeung urang gawe naon teh kitu tina urang teh kedang langkungna nya teu pupuguh nami sim kuring dicatet na kwetansi plus nomor telepon na kwetansi sim kuring rada reuwas nomor urang aya cek asana mah gitu nya sim kuring ngobrol kitu-kitu geus wayahna bro ente jeung urang didinya jeung urang dan ente didinya jeung urang gitu ya beureun emot kana kecap abah tong jauh di si oga si laing bakal cicing di Gili Harja oh meureun ieu maksudna almarhum nyarios ka sim kuring teh kitu meureun ieu pisan gitu tadi awal murah diangkat jadi manajer apa gitu sim kuring sih jadi tina anu teu diduga-duga sareng teu aya lamaran di sim kuring saudara-saudara teu aya ieu mah murni tina berjalanna waktu salami sim kuring salik
aya sok ngiring ka Anom Oga teh di tahun 2012 2013an simkuring sasarang-sarang Anom Oga teh kitu. Pengalaman jadi manajer Giri Harja Tilu Putra. Lamun nyandakeun pengalaman mah sajujurna simkuring lain tina widangna sebagai manajer teh atanapi diayakeunna manajemen dikelolaan ku simkuring emang sanes ahlina. Cuman ieu pengalaman anu berharga bagi simkuring mah diangkat janten seorang manajer nu lain bidangna simkuring tapi simkuring rada berpikir ya kumaha carana urang lain ahlina lain lulusan tina manajemen kudu bisa ngelola manajemen eta. Jadi bukan berarti simkuring hanya duduk tumpang kaki ngantosan tamu nu datang. Nah dalam mun kitu mah simkuring kan tegaduh relasi gitu lamun kedah gitu mah nya harita pas simkuring diajak dijantankeun manajer teh 2016 emang Anom Yoga panggungan teh tina sataun masih aya 10 atau napi 15 panggung tina sataun teh eta tantangan saresna bagi simkuring jadi na manajer pengalaman teh dugi ka simkuring ngadamelan proposal pengajuan nawar-nawarkeun da posisi simkuring manajer tapi simkuring sebagai sales seni. Aya rerencangan nu hajat, aya rerencangan nu gaduh make up artis simkuring nawis-nawiskeun. Mun dek nebeuh wayang dalang yoga suara putrana almarhum Bapak Asep ka simkuring kitu dugi. Didinya posisi manajer teh sebagai sales oge gitu. Ngarangkep marketing ongko gitu nya pengiklanan dia sareng ngamangpaatkeun tina dunia sosial, media sosial gitu. Sering nge-share, sering ya lah kumaha we carana supaya yoga suara teh namina aya heula gitu. Eta pengalaman anu ngadamel bener-bener nangtang jang simkuring mencapai kumaha carana yoga suara teh bisa dikenal eta. Lamun nu amisna simkuring lain amis meureunnya nya nu saena selami jadi manajer nu tadina kawawuhan kawanoan simkuring teh ngan sakitu-kituna ari ngahiji sareng wayang mah dikomode eta ngangge nyandak bendera besar Giri Harja Tilu Putra simkuring ayeuna seueur baraya gitu ibaratna di Jawa Barat ditungtung Jawa Barat tapi tungtung Jawa Barat deui insyaallah bakal aya nu kenal gitu sanes nu kenal ka simkuring tapi simkuring warano gitu jadi teu keung nganjang lah ku kasarna. Lamun nu pahitna ari nu pahitna mah nami-namina padamelan sok aya wae pro sareng kontra aya gesekan di antawis biaga peralatan naon da eta mah tos-tos jadi naon lumrah lah eta anu pahitna meureun tapi kumaha carana urang bisa ngaamiskeun deui nu tarina pahit teh gitu. Kasibukan selain di Giri Harja Tilu Putra alhamdulillah simkuring sok jadi abah lengser ngalengser jaga duh setidakna tim kesenian oge engkeut simkuring hoyong ngadamel WO nya alhamdulillah terus aya nomor canten gitu. Tah jadi simkuring ayeuna mah ngara cabang padamelan teh di manajer gaduh tim nyalira gaduh aktivitas pribadi oge sareng emang simkuring hoyong jadi dalang da kapungkurna engkeut-engkeut nampi acara pribadi oge cuman henteu anu full anu sajam 10 menit simkuring mah gitu tetep fokuskeun tingkana wayang pun nu penting cita-cita simkuring aya nu kalaksana heula gitu da cita-cita mah sanes jadi manajer hoyong janten dalang mung meungitan abi mah jadi dalang barjo bubar nu lalajo gitu. Gitu. Da di Giri Harja Tilu Putra oge saresna sanes manajer hungkul nu didamelkeun ku simkuring keuangan, operator lampu, koordinator lapangan, asisten dalang dan lagi banyak lagi yang lainnya gitu.
Alhamdulillah simkuring ngaraos bagja syukur pisan ka diri simkuring tiasa aya di ruang lingkup keluarga besar Giri Harja Tilu Putra. Teu saha wae, teu sagawayah wae saha batur nu di luar tiasa lebat di ruang lingkup Giri Harja Tilu Putra anu dipimpin ku Kidalang Yoga Swara Sunandar. Naon ka bagja ka bunga simkuring sanajan simkuring hoyong janten dalang tapi kuningal simkuring ku sasarangana sareng Kidalang Anom Yoga Swara Sunandar. Simkuring tiasa teras metikan ilmu di diri Anom Yoga Swara na di sadayana kru wiaga peralatan taya nu diwiji-wiji sangat pengalaman sangat berharga yang bagi hirup simkuring tiasa gabungna di Giri Harja Tilu Putra. Mudah-mudahan anu dipercanten ku Giri Harja Tilu Putra ka simkuring tiasa mencen tugas anu amanah kangge kamajengan Giri Harja Tilu Putra. Singkat padatna perjalanan simkuring dikawit lebat ka Giri Harja nugi diangkatna janten manajer Giri Harja Tilu Putra. Hapunten bili aya basa sareng saur simkuring anu kirang bernah kabaraya-baraya sadayana nyungkeun diruntulkeun kolbu dijemarkeun manah kangge ngapunten diri simkuring. Pokona mah kabaraya Giri Harja Tilu Putra tong hilap subscribe oge like comment and share Giri Harja 3 channel tong hilapnya hatur nuhun.